Wifi teh keur teu jalan, ai make data seluler sok eueuh sinyal geura di imah ieu mah. Pak Iraha tuh wifi teh dilereskeun kakak jadi teu tiasa mabar. Nya sabar atuh da geus ditelepon ku bapak ge ka pusatna. Terus naon cenah ngajawabna? Kayak ka dieu rada sorean keur benerkeun heula di tonggo. Alah, ieu mah bau-bau diharkoskeun geura ku si mangna. Meni sok heri maneh mah make data seluler heula we atuh. Data tiasa tethering ai bapak data seluler HP ke komputer mah. Pindahkan game nanti komputer kan HP. I wish I can do that. Heh, gua tuh ditu ulin jeung babaturan biasanya lagi berbisnis. Ai bapak keur naon teh terekan sopom di ciga bocil wae. Ieu keur nengan sinyal minta asup wae. Please atuh pada emang moal katewak di bumi ieu mah sinyalna soalna si atap teh terbuat dari kayu. Teori ti mana eta teh? Pan basa eta rencangan kakan dua pan arsitek nyarios kitu basa ka dieu. Yang geus pang nyokot kentar aja atuh di loteng. Sugan we leuwih deukeut ka Parama bisa katewak sinyalna.